kecaturan di hiji patempatan. Aya hiji raja anu keur manggih kapusing. Ieu raja teh gede ambek. Kabeneran manehna keur boga kahayang. Kacaritakeun ieu nuju guntreng cacarita jeung anak buahna. Ait. Ai. Dina penting ayeuna kaula keur rada rungsing, keur rada ambek, rada sewot. Dina wae ai kaula bantuan sanggup atawa henteu. Kabenaran kaula ayeuna teh keur loba kahayang. Sedengkeun di warga masyarakat di ditu keur butuh pagawean. Kitu dina wayahna tulungan dina wae. Kaula keur boga kahayang. Lamun bisa itu lahan anu belah ditu dibeli. Baik. Bikin kesejahteraan masyarakat. Tuang dibangun didinya dijieun segala macam tentek bengek tuang sina loba masyarakat supaya dararagang didinya lamun geus rame. Ai wayahna didinya tanyakeun eta tanah saha. Ku kaula bakal dibeli saha nu bogana sabaraha bege ku kaula bakal dibeli. Kitu dina wae. Iya. Sumangga Gusti diestokeun pisan. Gusti abdi bakal ditaroskeun. Bilih kitu gaduh Kang Haji Kohar. Udah teu ngomong baru wae. Biar aku diberi boga lahasa jeung aja deh bisi wae atuh teh. Manawi jeung manawi bisi atuh aya warga tetangga sabelah di ditu. Sabaraha hektar, sabaraha bau kitu tanahna teh. Tabah sabaraha tumbak. Aing teu butuh satumbak. Teu butuh sameter, teu butuh sabata. Ai kaula hayang namah loba saablak-ablakna salega-legana. Ku kaula bakal dijieun tempat jualan didinya bakal dijieun segala macam gedung-gedung baksal sinang naon ngajejer. Pokona mah kitu we bakal dijieunkeun tempat sembako kitu dina wae. Sumangga geus teh diestokeun manawi jeung manawi atuh. Berarti bebas tanah nama sakumaha bae legana. Bebas. Kumaha eta lamun tanah teh dipasikeun ku nu gaduhna teh. Kaula teh hayang ngadenge eta teh dibikeun teu penting kaula eta tanah alus strategis supaya kumaha carana eta tanah bisa kapamilih ku kaula. Dek harga sabaraha bae ku kaula bakal dibeli. Kaula raja pangbeungharna di dieu. Bila perlu paksa. Waduh guys teh. Rada berat sia. Ye. Kuat. Berat kumaha? Berat. Pan bakal yang hareupan jalma nu boga tanah eta. Lamun jadi bigada kumaha? Apa cek kucing apa kudu dilawan. Wadis ya. Jawa itu ane atuh paduaan. Anjing teh sia. Sumangga Gusti bade dicobian. Teu meunang dicobaan. Pokona kudu berhasil eta. Waduh. Teu sanggup ya. Sanggam Gusti sanggam.
lamun sanggup maneh hayang naon lamun berhasil hayang naon serangan hayang kawin deui dikawinkeun ku kaula bisi hayang awewe loba awewe belah ditu ku kaula bakal dikawinkeun jeung onta atau jeung munding ya asa piraku atuh geus piraku nikah kudu jeung munding mah minimal atuh nu bahenol atuh lamun hayang nu bahenol tenang ku saya ke dipang nyiapkeun maneh asal kudu berhasil itulahan gerak buru beuli tanyakeun oge ku kaula bakal dibeuli eta unggul Gusti aya hiji deui naon Gusti kabeneran kaula aya nu nepi ka hareup ku kaula naon atuh geus da nepi ka hareup da salain tanah nu belah ditu kudu dibeuli kaula geus aya 3 bulan katukan panggih jeung wanoja geulis endah kabina-bina teu dipikeun sasieur eta geulisna jiga kabogoh kaula nu baheula anu dipauk wayahna mun bisa eta wanoja bawa ka dieu ku sia lamun geus boga salaki eta wanoja buru direbut cacang salakina ku sia aing teh hayang ieu salakina bawa ka dieu wanoja eta nu dipika hayang ku aing waduh Gusti teu salah eta teh Gusti we kumaha cek aing kumaha cek aing kitu kudu kitu cek aing beureum kudu beureum ku aing cek aing hejo kudu hejo cek aing biru kudu biru sanggup atawa teu sia sanggup Gusti sanggup mangga nanging di mana eta tempat da istri wanoja teh anu diiraria sareng saha namina teh ngaranna teh lamun teu salah mah Dewi naon geus dia Dewi Sinta lamun teu salah eta ge dina dunia pawayangan ngan ieu mah beda carita pokona mah kumaha cek dewek kitu caritana dan nu nyoo wayangna teu balik jadi sakainget kitu we pokona mah lamun teu salah si Dewi Sinta kan sok disebut katelah nama si Iro kitu waduh Gusti ladihanna teh Iro Gusti iya kitu ku babaturan nama sok disebut Iro duh ampun jeung sok macam-macam bae Gusti piraku atuh ngaran Iro ku babaturan nama sok disebut Iro tapi kaula mah masalah ku ngaranna penting eta awewe bawa bisa kabawa ka dieu kitu dinawa mangga Gusti ke urang mana teh Gusti urang Gunung Monyong kula urang Gunung Monyong iya ada guys ya ada guys ya gunung naon Gunung Monyong iya di mana gitu Gunung Monyong itu jauh teh na pokona memberi saka inget teh macam caritana laras teh Gusti Gunung Monyong iya benar Gunung Monyong lain sa monyong-monyong na di dinya aya tempat pilemburan anu dihuni ku loba jalma di dinya loba wanoja alus loba awewe alus di dinya
bisi dirinya keluar sekalian mau awewe tidinya bawa sekalian ngan umat aya hiji wanoja nu panggelis-gelisna didinya ku sorangan bawa ka dieu sumbangga geus wang dicobaan kusim kuring pada dicobaan dek si Haji bawa awewe didinya lamun aya mau bae lah pasorangan bagus boga pamajikan kedua teu naon lah lamun daekeun malah kira-kira teu daekeun mending geus ulah nu kolot sia ngabuke moal ngadek ge beja mah dek bere hadiah ulang tahun teh cenah awewe ngan dewek mah neangan we sorangan itu euy dek dibere hadiah ulang tahun eta awewe nu ngora ya daripada dipangneankeun bisa menang nu goreng ya geus Kang Haji we kena neangan sorangan iya tong macam-macam sia teh hirup teh lah nagara keur kieu sia teh siap geus teh lah kepada di larian geus teh sugan-sugan juga sugan-sugan bisa kapendak kita jagusi kaula teu hayang ngadenge sugan jeung sugan kaula mah hayang ngadenge keberhasilan lamun can kapanggih siawa kabalik ka tempat ieu tapi lamun maneh geus berhasil maneh hayang naon kira-kira ku kaula bakal dicobadanan hayang mobil hayang motor hayang naon sia sok nyarita ka aing ngan maneh kudu teangan heula eta wanoja nu geulis ka cida-cida jeung tanyakeun itu tanah rek dibeli ku kaula raja pangbeungharna di dieu pikeun ngasejahterakeun masyarakat di dieu ku kaula bakal dibangun segala macam nu pasar segala macam wae rek dijieun malah mah di dinya rek dijieun tempat kaulinan ngan wayahna eta tanyakeun eta tanah boga saha kitu janawa sing karunya kaing sia tulungan aing raja pangbeungharna saha na wani ngalawan ka kaula bakal tunggu akibatna sok buru sia bantuan aing teangan eta wanoja nu ngaranna Dewi Sinta nu gelis kawanti-wantina kabina-bina ya kan mun berangat teu bisa dahar ku sabab kejo weuhakan saeutik-eutik acan ya gede sia ulah kita tegas teh da emang bener lamun barang teu bisa sare da sabab kuring teu tuduh teh ya Dewi Sinta buru akan hayang pendah ka dieu sok teangan buru sia danawa aing geus kangen ka Dewi Sinta mun penting kaimpi-impikeun mun ti beurang sok kainget-ingetkeun wayahna danawa sok teangan ngaranna si Dewi Sinta geulis ya lamun maneh geus pernah panggih mah jeung Dewi Sinta moal teu kabromroy tapi wayahna eta ulah maneh sina kabromroy ku sabab Dewi Sinta kabogoh aing bakal jadi pipa majikeun aing bakal jadi bojo aing nu ka-88 ieu kitu danawa sia caritana walah geus 80 pan pamajikan teh geus teh atuh aing dina 88 pamajikan aing anggus jadi pamajikan aing eta ngan aya dina impian unggul kabeh ge eueuh nu jadi jeung aing
dina impian jeung carita wungkul kitu kajadianana mata kaing nepi ka ayeuna sok kadang-kadang emosi wae gede ambak kitu da kajadianana tara jadi ieu wayahna sugan jeung sugan dina waktu ayeuna mah bisa aing ngajadi jeung Dewi Sinta alias si Iroh teh ya alah gede istang make ngaran si Iroh hanya tegas tidak isinkeun aing teh jadi masalah ngaran mah nu penting eta awewe geulis ka cida geus ayeuna mah tong loba catur sia sok buru tangan ditungguan ku kalau salagi can berhasil mah wayah namanya ulah sampai balik dia ka dieu tempat lamun teu hasil buaya na tanah jeung belah ditu kudu bisa kapiboga ku kaula sabaraha bae ku kaula dibeli jeung ngaran awewe eta teangan ku sia tempatna di belah ditu ngaranna teh Gunung Monyong teh cak sia aing rek ini heula iya aduh ampun teuing aing aya ku kituna sia ji kurang bakal yang harapan masalah ya tadi masalah naon teh pan urang teh ditugaskeun ya ditugaskeun urang teh kudu beuli tanah nu belah ditu cenah tukangeun gunung teh sedangkeun eta teh cantang tuh dibikeun jeung deuna jeung tanah saha teh mata kedar saya teh piraku saya harus tatanya ka jalma banyakan di ditu teh dah lieur beureunan jalma teh saurang di dinya teh wah gampang we atuh tinggal jeun we sayembara weh modal deui atuh gede urang pancan diberenan naon ieu teh ku juragan Gusti teh wow jatuh jama saurang mari dinya RT RW atuh di dinya sila ditugaskeun tanyakeun tah tanah saha salaga-lagana sok dibeli sabaraha-sabarahana bener teh rek dibeli teh bener atuh sia teh maca kitu ge bener jeung aing mah nu rada berat teh kieu naon tah nu beratna keur bageus nyangan cada aing teh kudu nyangan awewe Iroh teh di mana tempat anjing Gunung Monyong batak pilihan oge teh jadi da kumaha di kitu teh sedih kan kabeh gunung ge dah mararonyong teh kaos aseupan tuluy nu monyongna nu monyong manana nu monyong biwisia alah ampun deui Allah ibadah lamun ditanya di kahlieur atuh da sahabat teu lain kan di baturan ku aing di Indonesia ya sok ayo wae lah nu penting mah ka haji udud ngopi udud kitu we ka haji mah aing kira-kira kopi udud mah da kunaon atuh da rasa meresubut minimal atuh da saongkos-ongkoseun mah aya lapan tadi ke juragan Gusti geus adak dek bere cenah lamun berhasil badak dibere cenah dibere naon cenah naon dipikah hayang ku sia bakal dibere oh siap ari kitu mah dek ira urang makan ayeuna pisan sia ayeuna urang makan ka ditu ka gunung naon ka nengan nyar heula tanah nanyakeun heula tanah tah kumaha teh tuang nanyakeun heula tanah we sageus nanyakeun tanah geus berhasil karek urang dengan awewe cuan naon nurutkeun ka hayang Gusti bisi ngamuk ke keun mah urang teh boga pagawean heukeun dipecat dek kumaha urang gawe maraban anak pamajikan lamun dipecat bah macul teh bisa urang teh pada digawe kieu mah ngeunah ngasaukeun urang neangan juntang jandeg aya perintah karek bangkat perintah ngacicing ngumpran nyowe HP bener karena itu nama lamun dipecat orang teh geus moal bisa digawe deui atuh
Heuh daek ka mana tuh da pegawaian jauh wah jaman kiwari mah da hese dengan pegawaian. Lieur ka haji we ge. Kadang-kadang memutar ka ditu ka wah. Oh. Geus hese dengan pegawaian lamun teu metegar sorangan mah. Berdikari sorangan bagus hese. Tah eta sia. Jadi orang teh mau tidak mau harus bergerak. Harus berjuang. Berjuang dah gitu sia. Bisa siap lah. Ayolah orang mangkat. Bisi kaburu beurit mande deui. Jeung sing kaburu tunduh wang kate si eta bala mah geus begitu teh sok beuki ngalantur. Ka mana karep cuak tanyakeun heula eta tanah-tanah saha. Ayo mangkat. Walah. Jadi urang teh kudu ayeuna teh kudu siap-siap berangkat lur. Neangan nu habis-habis. Sarta minggu buahan daun bae do kapangge. Heuh hampun teh sah luru lah. Kecaritakeun di hiji pilemuran nu jauh ka ditu ka dieu. Tempat nu endah pinuku tangkalan gunung-gunung ting bedaga pasawahan meri hempak. Parena aya nu hejo aya nu koneng. Lamun nu hejo macan asak, nu goneng membeureun manggis kolot geus siapa de. Kalarasan di dinya urah Semar Badran aya sapara kanca nuju ngariung nungguan tatanena bising digoroyok ku manu. Alah kadala cu. Cager cu. Alhamdulillah syukur ari cager mah alhamdulillah dina poe ayeuna lain dina poe ayeuna deui bulan-bulan ayeuna ja. Ayeuna teh keur usum pelak pare teh sanajan ayeuna teh keur halodo. Angin ngagelebug gede ngade sing aya atas sing hati-hati ja. Sanajan angin bisi aya angin gede pisan tetep urang teh kudu waspada ja. Gitu. Syukur oge salam baktos ka wargi-wargi khususna mah pegawai petugas lini lapangan teh para petugas gape wilujeng wayah kiwari tetap sing kompak ka para petugas KB salam baktos oge ka para tim pendamping keluarga. Mudah-mudahan kehidupanna selalu sejahtera dan jadi sejahtera kena memberi ku salaki najang. Ampun teh ja. Gitu. Salam baktos oge ka para UPT Dalduk di tiap kecamatan. Aya Bapak Didi. Ketua Paguyuban UPT aya Bapak Yayat, aya Bapak Said nya wilujeng wayah kiwari oge aya Bapak Ero Cidahu PT teh Bapak Ero teh gitu. Aya Ibu Yoyom, aya sade Bapak Rudi. Bapak Rudi teh ayeuna mah jadi UPT kepala UPT Kidul teh jauh Subang. PLT Bapak PLT alhamdulillah keun heula lah. Mudah-mudahan we atuh segala macam tiasa sing lancar nya kangge Bapak Rudi. Terus aya deui Bapak sadaya we lah pokona makum teh diwiji-wiji ka Bapak Kepala UPT Dalduk sa Kabupaten Kuningan. Mudah-mudahan sadayana sing tetep aya dina kaayaan sehat, sing dipanjangkeun yuswana umurna sing diparanjangkeun naon ieu teh jang nu nyangkut teh make nyangkut sagala teu da ninge jang. Ieu teh oat teh dina peuting aya teh kabeneran malam Sabtu jang.
dina caritana mah wa teu kenungguan pare di dieu teh jang tengah poe ereng kieu teh jang heueuh temah poe ereng malah mah pelak pare teh ayeuna teh aya nu keur masih keneh keur nyengsreung nya masih keneh ngora geus parean mah geus parean ngora keneh hejo keneh aya oge anu geus koneng geus siap panen teh aja mudah-mudahan we teu kuhama pepelakan teh jang nya manuk mah wajar we meureun manehna ge da lapar hayang usaha kabeneran manusia nu melak parena meureun saeutik gedena kudu ngasaan sasatoa nu aya di dieu teh jang kitu tapi urang tetep jang na dibere kabebasan teuing nya meureun ulada urang ge meureun nu melak hayang gede penghasilanana nya dijaga mah dijaga ku urang teh supaya naon si pare teh beak dihakan teh ku manuk teh ya salam baktos deui teh hila ka bapak urang sadaya nanya ka bapak kepala DPP KBP 3A Kabupaten Kuningan aja Bapak Apip teh ya Bapak Haji Apip mudah-mudahan atuh anjeunna tetep aya dina kaayaan sehat walafiat teu kirang sawios-wios jang sing dipanjangkeun umurna dibebarikeun rezekina sing tetep aya dina kasolehan sing tiasa tetep nya ngabdi ka nagara hayu urang dukung program-programna nya inovasi-inovasina urang bapak kepala DPP KBP 3A Kabupaten Kuningan nyaeta Bapak Haji Apip teh ajang hayu cuang rojong babarengan lah sing kompak jang segala macam ge pagawean teh kudu kompak insyaallah lamun dina aya kakompakan mah keberhasilan bakal leuwih mecekil ya ulah sewang-sewangan gitu makana hayu urang rojong lah komo urang mah program geus berjalan program KB TA nya keluarga berkualitas gitu ya tah kitu ja geus ararapal meureun warga-warga Kabupaten Kuningan bahkan provinsi bahkan tingkat nasional geus ararapal program KB mah jang lamun hayang dua anak lebih sehat meureun ngiring KB lamun hayang ngajarangan kehamilan oge milu KB nya gitu jadi diutamakeun anak dua lebih sehat lebih bagus ya minimal 3 putra mah nya gitu lu putra putri sugan ngan ulah sote loba teuing anon merejelna teh ulah sataun hiji lamun lain lamun ya mah kudu bisa nya 3 tahun sakali kalek gaduh putra hamil nya makana naon begitu menikah terus gaduh putra nu kahiji sok di naon di pasian jarak lain jarak tetangkalan lainnya dikasih tenggang heula waktu heula sak 3 tahun tah 3 tahun aya 5 tahun oge aya 8 tahun oge aya naon cenah milu program KB atuh milu program program KB kesehatan ngomong teh sababari kieu ieu teh jang milu program KB kesehatan nyata program KB MKJP teh jang aya seueur pilihan anu aman mah MKJP jangkana panjang aya implan aya IUD tah jang anu tos gaduh putrana atuh nembe hiji cenah gerek di jarangan dek milu KBW sok mangga bade implan bade IUD nya gampil cara pasang nama mangga kantun daftar wae terang kumacarana
pandi lapangan teh seueur teh para petugas KB PLKB nu sok mau ting torolong mau motor biru tah gitu ya atuh cenah ge bisi kagok mah heuh tanyakeun we ka kader-kader aya di tiap desa ge arapaleun manehna mah sok taroskeun ka kader-kader teh ieu kumaha carana ieu kuring hayang milu di KB gitu nya aya sababaraha pilihan aya nu jangka panjang aya nu jangka pendek naon cenah nu jangka pendek jangka pendek mah meureun pil kondom tah suntik tah gitu tapi dari model anu kitu mah ada jangkana pendek atuh jeung kudu meuli meureunan nya atuh sok hayang mah rada lila mah implan di ayu di jam ibu-ibu khususna mah nya biasa mah ibu-ibu implan ayu di teh gitu atuh beh ditu na bisi aya pelayanan gratis engke biasana masuk aya setengah tahun sekali ting satahun sekali teh sok kadang-kadang teh pelayanan MOW MOP nya ta eta mah aya metode keur pria na MOP teh metode operasi pria metode operasi wanita eta MOW MOP tah heug eta ge gratis ngan eta mah rada jarang jam aya nanti kadang setahun sekali kadang setengah tahun sekali dah heuna modalna gede atuh dari jang teh mah teu saurang teh cukup ku 5 juta tah mah saurang teh jang sedengkeun eta teh nu sok milieun teh sok loba teh jang ayeuna lamun ka 100 urang kari 8 juta saurang tajang bayangkeun jang sabaraha eta teh jang nu kudu digratiskeun tadi bayarna mah ku pamarentah eta teh jang urang mah warga tinggal miluan we jang da digratiskeun keun anu bayaran mah pamarentah jang asal daek jang eta ge ngan eta teh dinu pelayanan KB MKJP MOW MOP teh jang teu sagawayah kudu bebas milu eta teh jang aya sababagian anu teu bisa milu hiji anu gade putrana nembe hiji Yusbana masih kene anom ulah teh jang sok bisi gaduh kahayang di gaduh putra di mangga atuh be dituna kaduana cenah ge abdi mah tos gaduh putra 2 cenah tapi Yuswa nembe 25 sok mangga waka heula nya atuh beulih bade maksa-maksa atuh mangga lamun dibisa mah ulah heula aya nembe 25 mah gaduh putrana tos 2 cenah sok mangga tambihan deui jaga jarak heula make MOP we naon MKJP implan tah ketos manjing ti 35 atuh lamun tos Yuswa ti 35 tahun mangga bade ngiring mah ngiring KB MOW mangga eta mah ari masih kena Yuswana 25 tahun mah mangga waka heula minimal 35 tahun we heula sok nya bisi atuh direncanakeun gaduh putra deui dan nembe hiji cenah atarapi nembe 2 sok tambihan deui haji 3 ari jarakna tos menuhi syarat mah kitu ya nya Yuswa we heula bisi anom keneh beneran 25 mah nya minimal nu ngiring KB pelayanan KB MKJP mantap tah eta MKJP mantap ya MOW sareng MOP nya 35 tahun kaluhur ya itu gaduh putrana minimal 2 atanapi tos 3 tah kumaha cenah lamun putrana tos 8 ari Yusana tos monopos mah geus teu kudu beredang tapi lamun masih kena produktif mangga ngiring anjang di MKJP mantap teh MOW sareng MOP ya gitu sakanya huwa we eta mah nya
Jadi kudu dipertimbangkan heula teh Jang. Aya deui cenah ge Jang. Permasalahan milu di KBM KJP anu mantap teh permasalahan tina penyawat misalkan yang darah tinggi tah teu kenging kudu dilereskeun heula. Kitu kusta TBC tah kudu disaekeun heula eta teh Jang. Jadi si para dokter teh teu sagawayah langsung narima kusabab lamun kondisina keur udur mah teu tiasa dilayani Jang. Kudu bener-bener stabil teu gaduh panyawat nya, teu gaduh panyawat darah tinggi, teu gaduh panyawat TBC, sek napas, gula darah oge tinggi teu kenging gitu. Tah jadi kudu distabilkeun heula Jang. Teu sagawayah dipariksa heula kasehatan lamun bener-bener geus sehat normal karek tiasa dilayani ya. Pamarentah lain bung nalayani da urang keur ngajaga kasehatanana nya. Kitu piraku jama gering di ieu mah jadi sok disaekeun heula lah inti namanya. Anjing saterasna tina panyawat tos dicarioskeun eta seueur lah panyawat mah nya. Sing sehat lamun bade ngiringan pelayanan KBM KJP mantap MOW sareng MOP teh atuna setarasnya Yuswa oge tadi dicaritakeun Jang. Minimal teh 35 tahun Jang. 35 tahun kaluhur mah karek biasa Jang dilayani kangge pelayanan KBM KJP mantap teh Jang. Nyaeta MOW sarang MOP gitu Jang 35 tahun yang minimal yuswana sakitu we meureun yang tiwa masa kedik da yewa keur ngajaga sawah ieu teh Jang. Dauh ampun da ninge kacida ieu teh manuk teh blung-blung we manuk piit Jang. Duh manuk piit Jang loba pisan di dieu mah. Ka mana si Dewala teh? Si cepot keur mana sia ilaing teh ya tuh babiasa keur dilebak Pak dilebak ya manukna Jang. Aya Pak kenapa Pak kela sok ka deui atuh ngariung sia teh di saung. Aduh baik deui mun seug manehna kiwari aya gigireun meureunan hate moal tagiwur dirungrung gandrung. Alah ampun teh sembah kapiatur Bapak ditarima Jang sok yuk Jang. Duh ka mana si Dawala? Ayo Pak dilebak masih dilebak. Calukan atuh sina ka dieu sia teh. Nya. Hariung heula ka dieu ngopi kitu tah. Nya kopi mah aya tah nu Bapak ge can beak. Bisi ngerek ninyuh deui atuh tah da aya. Sok calu ka si Dawala nambing aya batur. Nya. Kulan lah. Bisa monyong. Tong sok monyang-monyong teh sia teh aka kebiasaan ngerakeun nya udah siampan ngaranna eta monyong sia teh. Tapi ulah dibiasakeun sok buru-buru sok baca carita sia ka dia. Aing budak leutik bisa ngapung babak bunga pungna peuting kalayangan niangeun nu amis-amis sarupaning buahan naon wae nu kapanggih. Alah sembah kapihatur Bapak ditarima Jang ditarima seug yuk ka raka babu kumaha cager karusan dina waktos ayeuna mah kudu cager
bogor nu gelo sia ngacamplung teh ka mana karep desiana tuh ning lain orang teh di dieu teh pan keur nungguan naon ka ih si anjing teh sia teu sadar sia mah nungguan sawah ka sia teh nya sih terus ya berkata seperti itu maksudnya kumaha teh nya nanyakeun wae atuh da wajar we atuh tambah ting eupi omongeun daripada eupi omongeun mah teu kaji dawis ya teh risi aing ngadege-nage nanyakeun teh sing jelas ya teh hari ini makanya apa gitu ngopinya ada tidak gitu sia teh tong sok ngacamplung bae sia teh nya eta maksana mah kadinya we atuh cek aya we si anjing tuh hari ditanyakeun sabenar-benar si Aka mah nyebut eueuh da siana teh najakeun teh jelas naon atuh jang sateriweuh wae si monyong napa lain ieu teh urang teh anu sawah belah ditu mah nya lahan kan rada lega di dinya teh anu belah dituna di kebonan pan ku bapak teh di pelakan sampe teh riweuh jeung riweuh wae urang pepelakan dirinya teh ja riweuh kunaon ba ke parai ngarongrong kumaha maksudna ba geus ti ditu ti dieu eta tanah teh ditatanyakeun dek dijual henteu cenah da bapak mah keur naon atuh ngajual tanah ge komo bari dijual ka orang asing ka orang luar mah ngeunah atuh meureunna nya sarua jeung nempatkeun manehanana di dieu kitu macak ku bapa mah dipertahankeun we sanajan butuh sakumaha butuh ge terkecuali lamun dibelina deui ku urang-urang ku warga nagara urang sa tempatna lamun misalkan urang cicingna di Tumaritih nya meureun dibelina deui ku urang Tumaritih jang ulah sampai dijual ka pihak nu sejen komo bari eujeng dijieunkeun pangwangunan paimahan segala macam ja keur mah di urang teh jang sawah teh geus rada nyorotan geus rada ngasaeutik kanjang kebon oge leuweung geus rada ngurangan da kusabab loba pangwangunan jang leres pa dan menjadi warga nawe ada kudu namanya daur sagala da masing-masing antena ge da tetep urang teh butuh mah butuh meureun pa duit teh nya butuh da duit teh pa da ti mana deui lamun teu ngajual bobogaan mah naon Aka make ngajual bobogaan si Aka dijual isa lain monyong sia teh baru gua ngajual bobogaan cenah ge si anjing teh sia maksudnya pangaboga gitu sia teh tah pangaboga mah teuing ai tadi mah ngajual bobogaan nomor sapat mun si Aka dijual mending mun payung panu si Aka mah peot si anjing teh sia ngomong teh sagala wayah wae sia pas jauh bae sopan nya ari mandi bareng sah sia aing ira mandi bareng sia hayang disudi teh ya aing mah si Aka mah capaleun ari mandi bareng di walungan ari urang pan geus di sawah babarengan geus macul teh panak si Aka sok mandi di walungan bareng jeung si kuring nya kitu sok buluceun si Aka mah bulan ale teh ka dieu urangna sia eta eunana ya si Aka mah pan peot udah kacaya si teh monyong geus belager wah sia teh mati soak sia nyeuleuna soak kumaha mah jauh bisa keneng lah ngurus dari gitu siap monyong si anjing teh sia tak gitu Pak tah aja urang teh kudu bisa mempertahankeun sanajan butuh komo lamun misalkan urang boga lahan lega lebar jang lebar
padahal mah lamun bisa makeun da urang bakal boga anak incu ya dipertahankeun lamun tina teh dipertahankeun aku sabab butuh teh merenjang kahade hati-hati ngajualna ka saheula jang lamun ka dulur-dulur urang mah nyaksa darah sadarah lain mah salembur nya bisi dijual mah ka urang mana urang luar teh heungeun imah didinya nempang wangunan sagala wah jang lila-lila beak tanah urang teh jang dikuasai ku jalma luar jang ku jalma asing da meureun manehanana geus ngarasa da ieu mah tanah aing nang meuli aing meureunan saha nu wani ngusir sedengkeun manehna aslina mah lain urang Indonesia jang urang luar teh mun bisakan terus menerus tanah-tanah warga dibarikeun ka urang luar negeri ka urang luar Indonesia teh nya heuh beak kana urang jang dek imana urang cari cinjang itu sok lah dipertahankeun da isuk bageto bage bakal manfaat kebon sawah teh jang boga anak incu jang anggur mah diperlakan sok tangkal tangkalna nu kira-kira ngamanfaat bisa manfaat isuk bageto bakal butuh lamun ngagugu bae hawa nafsu mah jang moal hitung-tungna kitu jang cek wa eta ge sok we diemutan bener Pak kabayang Pak lamun misalkan tanah urang boga tanah lega aya urang luar negeri datang ka dieu beuli tanah atas nama ngaran urang Indonesia keneh beureunan Pak da mal urang luar negeri langsung beuli mah aya urang Indonesia na sebagai naon ngaranna teh Muyong nya sebagai penyambung meren gitu tah eta udah orang Indonesia kene eta teh Pak dipangnawarkeun dibeuli da eta mah warga Indonesia cenah sedengkeun eta jalma eta teh anggeun nu boga nama modal nama ti dua urang luar nya kitu tah eta teh kudu dijaga teh hade eta teh mata kan baroga tanah mah geus antepengkeun nya lebih baik ditanam eurih daripada dijual ke orang luar nya isuk begitu ge bakal butuh dari nya itu Pak tah gitu jang yong suara dah ai jang suara naon jang moal berewuk mah kitu naon maka make berewuk teh nya teu nyara rambung teuing bisi we semoyong lah suara berewuk ya pasuk kitu duh di tiliangna deuh aing suka rese sia teh atuh ribut wae atuh kuliah ieu nyecepkeunana mata ganti gebog sia teh ampun teh naon eta teh nya aka cenyaw teuing dewek keder teh suara naon teh helikopter gitu asa piraku aka helikopter kawas kitu mah bisi wae teh jangkrik itu jangkrik madam bisa jadi monyong jangkrik madam woi badusa aka naon si monyong aya suaraan gini ngaka teu teuing bobo terus sorangan teu boga bobo terus suarana kawas kitu aing mah nya aya manusia Ji di mana ieu belah tongga Ji tuang sabar Ji sugan jeung sugan ieu nu bogaana Ji alah geus rada jauh urang lumampah pabedaran ieu sigana mah nu bogaana ieu aduh Malaysia aduh lagi apa di sini
Waduh, ieu pepelakan hebat ieu parem geus siap panen ieu. Hebat. Belah ditu tangga jagung plak sambu waduh. Manis subur makmur ieu. Usaha ieu teh hebat. Ge. Nu bogana jiga nama dieu. Alah. Di belah mana, Bos? Tadi ya belah tonggo. Alah. Waduh, punya gede aya manusia di dieu. Hidung nih. Selesai teh. Manusia teh ieu mah kurang ajar. Teh salam-salam acan. Oko haji poho. Heuda poho da setana poho. Assalamualaikum. Ari geus diomong karek sia teh. Waalaikumsalam. Nah, jiga nu makruh atuh. Jawab salam teh sing ikhlas atau sing ridho? Pan eta ge ikhlas ridho sia teh. Tuluy aing kudu bari pepelengkingan. Aing tukang teu ngajawab. Waalaikumsalam. Tukangna Waalaikumsalam. Nah, saurang-saurang teu bareng nya. Diuk caji lah. Sing mikir sia teh. Panu nyawa wayahna ge saurang. Diuk lagi. Tuang tanya ji. Siap lah, ditaros lah. Kumaha benerna we. Sok ditaros kumaha benerna. Punten ieu teh. Bapak tah saha ieu teh? Kalau tadi disebut bapak menyong, yang genuai atau udah pantas ada bapak mah. Pun bapak aing mah, da main nama batur. Nyakeun wae ngabapakeun beureum mata kitu ge. Sumohon Sim Abdi Semar. Wangaran teh Semar. Laras nun. Eta nu hijina nu tukang beungeutna beureum pegek. Si anjing teh sia. Nanya kemana karep sia mah. Nanya we sia teh. Untung singbut beureum jeung pegek sia teh. Kasaha kitu. Nya kasorangan atuh sia teh. Piraha ka bantuan aing nanya kasorangan sia teh. Bener teteh nanya ka aing kitu, dia teh ngomong naon? Kebeungeut beureum ilu pegek sia. Saha sia ngaran? Si anjing teh sia. Bale atuh sia teh. Si anjing teh sia. Tunggal dengeul sagala sia teh. Jajak sia ku aing. Jajak ku sorangan sia teh. Nyaho ku aing ku sorangan bilang ku batur sia teh. Kurang ajar sia. Saha ngaran sia? Hari kuring. Oh, kira guring emon, weh, gig sia, emon kawas gitu sia. Ada gis sia teh, lain sia. Kira guring itu, nu ayeuna teh nu kamari, nya nu ayeuna sia teh anjing sia. Nu ayeuna mah canyeun, goblok teh sia nu kamari masem. Anjing sia teh boga ngaran teu. Anjing teh sia gini ngambek-ngambek. Da siaran ngamimitianan anjing. Deukeut sia dijajak wae. Ieu teh kolotan hideung teh. Si anjing teh sia. Bapak aing teh. Nya, sia teh pokok nyebut hideung-hideung sia teh. Ieu teh keur mancara putih lamun geus aswujud aslina pangkasan panggagah nanti sedih. Siapa tanya huun siapa asli mah. Wah, anjing gak sok loba macam sia teh. Sok buru siang ngarasa. Ujang ngaran kuring mah. Lain ujang. Teh sia teh ku nanyakeun ngaran tapi sia mengakui. Da lain sia mah sapal. Ku aya ari apa sa ngaranna sia cing. Siapa sia?
kadun sia si anjing teh sia tasnya gini apa daing atuh daing bagus boga ilmu tarawangan sia teh hebat boga ilmu panarawangan si Aka ieu kardun ngaranna oh bener sia sorangan ngaranna sia sim kuring nya kuring mah si Edoy wah lain sia lain Edol mah bebeungetan eta kitu ieu teh sia teh oh Jumsi atuh moal aja ngaran Jumsi sia lalaki awewe nya lalaki atuh emang ari nu ngaranna Jumsi teh kudu awewe terus aing teu percaya di mana-mana lagi ngaran Jumsi mah awewe sia teh terus macam-macam jeung aing sia teh sing dagor wae duh ampun teh Aka asa ngalieurkeun saha ngaran kuring anjing sia bosok buru terus kali lakeun sia ngaran kuring mah Eko naon sia Eko tahu anjing sia Eko tahu sia aing apa ngaran sia dijeuleuh ku aing tina rupana sia aing apa ibu apa ajen penarawangan saha cik ngaran kuring kan sorangan heuh ngaran sorangan mah Saritem ning apa sorangan atuh bet nanyakeun ya apalah aing teh Saritem sia nyalah miter benar nah di teh jangan salah lieur teh aing kenalan di teh maksudna asa araraneh ja kenalan teh ieu mah manehna anu ngatur ngaran teh kumaha ieu teh maksudna jang cicing sia aing rek nanyakeun naon ieu teh jauh-jauh ka dieu saha ngaran sampean keun kaula heueuh aya kaula bos tomat bos tomat bener jangan sebar laras semar sim kuring mah aya pikir saeunaon ka dieu teh kabeneran kaula dek nanyakeun naon sok hari ieu sawah saubluk ablak ti ditu nepi ka ditu tuh sampai ka gawi gunung belah ditu nu aya gunung monyong teh kebon ieu sawah saha ieu sabak ablak ieu lamun aya nu ngakui dek naon sampean lamun ieu sawah jeung kebon jeung sagala macam nu kaditu ablak-ablak hebat ieu donongan kaula keur butuheun tanah dek dibeli siap sabaraha bae dek dibeli dek dibikeun moal jang kumaha deuleu jang cik aing ge ti kamari teh jang geus aya samingguna ngarongrong wae parahina nanyakeun wae ayeuna datang deui jang dek naon atuh nanyakeun be tanah anu aya di dieu keur dipelakan teh can panen deui eta teh anyar melak deui sakedeung deui gedek panen belah ditu aya balo bepelakan masih kene secara radi can dipanen dek naon atuh ieu tanah nanyakeun we tanah teh geumah ieu tanah ti dieu neblek ka belah ditu nu jeung kebon-kebona jeung balong sagala macam bakal dibeli ku donongan kaula dek dibeli sabaraha lamun kira-kira dijual
aing teu ngukur tanah ieu sabaraha hek tanah pokona mah ti ujung ditu nepi ka ujung ditu dak dibeli sia. Sabaraha kira-kira sok tinggal disebutkeun bae ulah asa-asa sabaraha wae bakal dibeli sia mah. Kitu. Boros ya. Ai dah. Kudu ngajual tanah cenah ge jang. Tah ieu urang kudu hati-hati teh jang. Bener kudu hati-hati teh ieu jang. Ieu lamun lah sakieu ublok-ablak lamun geus dijual urang rek barang dahar ti mana jang supaya teh nya heueuh oge urang boga duit. Teureui ku urang boga bisa oge ku urang dibelikeun deui tanah ge jang. Ke tapi da ieu tempat urang nu maneuh teh aja. Anu geus bisa biasa dipake ngaran rezeki ku urang. Tatane segala macam nu geus biasa jeung urang kahirupan teh geus bisa mencukupi. Ayeuna ku hieu hiji jalma ngeukehan wae kudu dijual. Ke heulaan anjang beureut. Ke heula. Simkuring moal bisa masrahkeun ieu tanah. Moal dijual masing sakumaha digeugehan. Moal dijual. Ieu bakal dijual sabaraha bae sorangan. Sorangan bisa meuli di lahan belah mana jamar. Dek dibeli sabaraha bae bakal diduitan ieu mar. Jamana beunghar ieu mar. Teu bisa kitu wae. Sanajan bisa 2 kali 3 lipat ieu duit bakal jadi tanah 3 lipeteun ieu moal dek dijual. Kusabab ieu tanah teh tanah lembur, tanah kalahiran moal bisa dijual. Masing kuarang biaya leuwih gede miliaran dia moal mah dek dijual. Teu kabita sia Amar duit saya kitu sabreg da. Sabaraha kira-kira sok sorangan butuhna mah. Asal ieu tanah kabeuli kabeh. Pan tadi dicaritakeun dek sakitu dek sakieu moal dek dijual. Moal dek dijual. Kusabab ieu tanah kalahiran. Tanah tempat penghasilan lamun ayeuna dijual duit mah ayeuna boga ayeuna bisa beak. Tapi lamun tanah mah piraku kudu digarogot mah lamun teu dijual mah. Hari duit mah masing sagepok samilia segala macam geus sapoe ge bisa beak. Moal komo bari ejeng di beulina ku urang dengan mau bahaya gitu mah. Kekes ya moal dijual di tanah moal keur naon da teu butuh duit ari butuh mah butuh duit teh tapi keur ngajaga ieu nagara ngajaga ieu lembur bisi ieu tanah nagara tanah lembur sanajan ieu geus tanah pribadi tanah simkuring moal dek dijual. Sabab ieu tanah lamun geus ragrag ka jalma orang luar wah bakal cilaka kada bakal ngarembet anak incu tuturunana bakal ngariung di dieu. Tuluy urang salaku warga nagara ieu rek ka mana urang rek ini lamun geus beak lahan di jarwalan dicaricingan ku orang-orang asing bakal cilaka urang bakal kasingkirkeun engkeun. Waduh ji rada teas ki jama kurang ajar ji dek dipaksa dak paksa kumaha ieu teh paksa we atuh lamun teu daekeun jadi alungkeun ka ditu ka mana jejak mah kumaha dengkek kitu tah supaya daekeun
Dek dibikin muasya, lamun teu dibikin ku aing. Rasakeun sabar. Kabeh anak itu mana bakal dibaban kabeh ku aing. Ada geus sertifikatna. Ai. Sertifikat naon sia tanah sia dik sia. Moal bisa deuleu. Lamun maneh keukeuh wae layanan heula aing. Kurang ajar sia Marsya. Dihakan sia ku aing kabeh. Tiluanana ku aing. Kabeneran aing beunteur kerapar. Hah? Sia. Ayo sia, dek deni sia. Tungguan sia ku aing. Ayo sia. Ampun tuh aku ngajak gogol. Oko ini. Siap-siap heula sia teh. Teu bisa kitu wae sia teh. Padahal nyonangan dua saya. Geus ini masih kan bisa kugurowo kasih ya. Waduh ampun jeung euy. Wayana sia lamun teu dibikeun mah deleukeun. Ku si itu rek dihakan kabeh. Kaje sia anak-anak sorangan dihakan. Sing mikir atuh sia lamun anak-anak sorangan dihakan kabeh ya. Rek saha nu maraban sorangan? Apa sorangan bisa maraban sorangan? Teu bisa dulu. Anjing teh sia. Ai. Teu itu teu ieu geuning kawas kitu ja. Hayo jak cuang lawanan. Tumanjang. Ampun teuing euy. Aing ngalawanan kumaha? Nya biasa we atuh. Bisa kumaha? Heuh biasa dilawana tang-tang ka ditu. Nya akawani wani atuh teu wani sina sia teh sarua itu jalma aing jalma ngerakeun teu wani mah tu aing sangarepan ku aing nya sia kabeh lah tuh sok lawanan lah ku si Aka nya hari wani mah kamana eta jalmana? Kali itu ke Tonggo. Jogol rek di mana cenah? Oh di itu di Tonggo. Tuh jauh-jauh teh ngajruk aing mah. Cok hayu suang campur ah. Nya bisa ngarusak aku kena. Si anjing teh sia. Lah ampun teh euy. Dek kumaha ieu dari geus dulur? Orang cukup boleh sakieu nya ku sabab lalakonna can beres cuang ke diteruskeun deui supaya kitu nya ku sabab kabur cangkeur manten cuang cukupkeun heula sakieu da lila teuing ongko ieu teh anjing sia tong sok loba alesan si anjing si anjing teh segeuning kadengeun jeung teu kadengeun pada rek ngeusan sia ngomong bae teu wani mah teu wani ka anjing teh sia dek ngalawan aing gua sia ek dibikeun moal tanah teh sia moal si anjing cukulot aing ge moal aing masih kena loba masih panjang lalakon kene aing daripada ngajual naon tanah ka sia mending kene ngajual mitoha anjing teh sia mitoha sia dijual gedeuk cak we gedeuk dibeli ku sorangan alus teh sia mitohana pewot diskolot anjing sia jeung sia we hakan kadinya ampun teh sia lain sia teh tanda beli tanah teh jang naon sia na majak aing we sia buru sia beli di duitan ku aing tanahna sia aya sabaraha kayak bagi dua degeging tu sia lamun tanah itu dijual jadi sorangan diberi 100%. Nah, udah 100%. Weh, penghasilan duit. Sorangan diberi saem 1 miliar gede sia teh. Mahi bisa sabaraha kali kawin deui sia teh. Edek moal. Si goblok teh sia ngeunah we ngomong teh. Moal deuleu. 1M dulu, gede sih 1M bisa beli motor, bisa beli mobil, pesawat gak bisa sih tak beli.
Mual aing masing 1M 2M 3M 4M ge wah anjing teh sia ke mual aing mah da ku sabab aing mah geus loba pakaianna geus cukup aing nah sia geuning hirup mararat keneh dalam aing mah tara sombong aing mah zamanna tara nembong ke segala macam aing mah saya namanya sabrehna aing mah lamun aing niat bebeungharan bisa aing ge beli motor beli mobil beli segala macam bisa aing ge gara aing mah teu hayang kitu teh jang naon atuh yang cenah duit ih sia anjing teh bala aing mah beunghar sok cenah duit sia geus coba carita sia teh itu waktuna lila teuing atuh cing anggeul sama si anjing sia ngalilakeun teh sia teh aing ge cakeul sia teh lila teuing mah si goblok teh sia dek jogol moal nah sia mau jogol anjing sia aing teh anjing jogolan mah aing mah mending kada damai lah geus hirup kumaha jendungan aing mah mangke bae tah kitu alus atuh kitu mah sakitu bae lurah kedeui lah cager susah babreungit bae ongko ieu teh suku digembrong ku reungit atuh nuhun nu gede apunten kasadayana cak sakebe ke tuang ditulikeun deui tutup lawang si gotaka wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.